Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng tepang deui sareng Ibu di dieu dina pangajaran bahasa Sunda kangge kelas 12. Mudah-mudahan hidup sadaya di bumi aya dina kayaan sehat walafiat sinareng dipaparin kabagjaan sareng karaharjaan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sateu acana tepangkeun wasta Ibu Putri Sri Jayanti atanapi osok dilandi Ibu Putri. Ibu ngawulang kelas 12 bahasa Sunda. Nah, dinten ayeuna urang moal waka lebet kana materi. Mung dinten ayeuna mah wawanohan heula ngawanohkeun diri Ibu sareng ngawanohkeun pangajaran naon wae anu bakal urang teu leuman salami sa semester. Nah, dina semester hiji urang bakal neleuman 2 materi. Mung duanya materina anu kahijinya eta pedaran tradisi Sunda. Pedaran teh nyaeta bahasan upami dina bahasa Indonesia mah. Janten engke teh aya teksna teh teks ngeunaan tradisi Sunda. Tiasa oge tradisina teh tradisi tina sapertos ieu dina gambar aya sisingaan kitu nya atanapi tradisi ngaruat bumi, atanapi tradisi naon wae anu aya di Sunda kitu nya. Teras anu kadua deui di dieu aya materi carita wayang. Carita ngeunaan wayang. Nah, di dieu aya kompetensi dasar. Kompetensi dasar teh nyaeta maksudna kompetensi naon wae anu kedah dihontal, anu kedah dicapai ku hidup salami neuleuman 2 materi ieu. Nah, dina aspek pengetahuanana padaran tradisi Sunda dina materi hiji. Tah hidup teh kedah tiasa nganalisis isi struktur jeung aspek kabahasaan teks bahasan teks pedaran tradisi Sunda. Janten hidup teh kedah tiasa nganalisis engke ku Ibu dipasihan teksna kitunya ku hidup dianalisis eusina aspek kebahasaan anak kumaha kitunya misalkeun di dinya teh nyeritakeun ngeunaan sisingaan tadi analisis ku hidup sisingaan di dina tradisi Sunda teh kumaha kebahasaanana aya istilah-istilah non wae dinya teh gitu. Aku hidup dianalisis tak saatos nganalisis engke teh misalkeun hidup ku Ibu dipiwarang milari teks tradisi Sunda anu sanesna secara bebas gitu. Dibacaan ku hidup saatos kitu hidup kedah tiasa ngadamel nyalira tak eta lebetna kana aspek keterampilan. Janten hidup teh terampil menyajikan bahasan tradisi Sunda anu aya di setempat di urang. Misalkeun hidup teh di dieu ku Ibu dipiwarang ngadamel teks tradisi Sunda nyalira. Misalkeun nyaritakeun tradisi di Kampung Naga kitu nya. Misalkeun atanapi tradisi di daerah mana kitu nya. Nah, sapertos kitu. Tak engke si teks tradisi ieu teh keterampilan anu lebet kana keterampilanna deui saatos didamel teksna ku hidup engke eta teks teh dipublikasikeun gitu. Anu kadua, kompetensi anu kudu dihontal teh dina materi carita wayang. Nyaeta hidup kedah nganalisis isi struktur aspek kebahasaan petikan carita wayang. Ke ku Ibu dipasihan petikan carita wayangna gitu ku hidup dianalisis struktur aspek kebahasaanna kumaha wae kitu nya. Biasana sok aya bahasa-bahasa anu henteu dipikang ngartos, istilah-istilah anu masih kene asing kitu nya. Anu teu dipikawanoh ku urang dina carita wayang. Tadi analisis ku urang gitu. Saatos kitu engke ku Ibu bakal dipasihan teks nu sanesna ku hidup dirangkum kitu nya. Caritana gitu. Tah si rangkuman atawa petikan carita eta teh ku hidup dikreasikeun secara lisan oge tiasa atanapi dalam bentuk tulisan. Lamun secara lisan misalkeun dalam bentuk drama. Lamun secara tulisan ku hidup didamelkeun jadi cerpen, tapi intina sapertos anu dina carita ieu gitu misalkeun. Kitu dikreasikeun nya ku hidup. Ta eta aspek keterampilan tina carita wayang. Eta 2 kompetensi anu kedah dihontal ku hidupnya tina materi pedaran tradisi Sunda sareng tina materi carita wayang. Teknik penilaian penilaian teh dibagi janten tilunya lamun nganilai dina
mata pelajaran biasanya sok aya 3. Anu kahiji nyaeta pengetahuan teh nyaeta secara lisan atau napi secara tulisan atau penugasan. Upami ibu masihan tugas mangrupa teks uraian gitunya dipasihan soal-soal latihan uraian atau napi soal latihan pilihan ganda gitunya atau tugas piwarang ngarangkum eta lebetna kana pengetahuan. Terus keterampilan mah biasana iya dipraktekkan, misalkan dipraktekkan dalam bentuk drama, dipraktekkan kangge nulis. Tadi kan tos dirangkum misalkan ku hidup teh ngadamel nyalira gitu, ngadamel teks tradisi nyalira eta disebutna karena praktek nulis gitunya. Hasil sendiri, karya sendiri. Ta proyek, misalkan proyek nate si teks nu tadi teh didamel janten drama, didamel janten namanya hiji tampilan atau napi hiji film pendek gitu, eta disebutna karena proyek gitunya. Terus nu salajengna dia aya sikap. Penilaian sikap teh ku ibu dinilai tina observasi di dieu teh maksudna ku ibu diobservasi saha we anu sok aktif, misalkan aktif naroskeun, aktif dina ngempelkeun tugas, pemenuhan tanggung jawab kana ngempelkeun tugasna. Biasana eta lebet karena penilaian sikap gitunya, anu sok ngempelkeunna telat saha wae, anu sok ngempelkeunna tepat waktu saha wae gitunya, anu tara ngempelkeun saha wae eta diobservasi dilebetkeunna kana nilai sikap gitu. Tinggali tina tanggung jawab gitunya. Teras oge tinggali tina tanggung jawab antar kelompokna, misalkan ku ibu dipasihan tugas kelompok gitu. Nah, salajengna di aya media pembelajaran anu dianggo salami pembelajaran daringnya eta anu kahiji Google Classroom, anu kadua WhatsApp, anu katilu Zoom Meeting, anu kaopat Google Meeting. Gitu bakal dianggo salami pembelajaran sa semester ieu. Tah ieu mediana. Terus sumber belajarna urang nganggo tina buku Panggelar Basa Sunda karangan Bapak Yayat Sudaryat kelas 12 penerbit Erlangga tahun 2017. Biasanya ieu bukuna aya di perpustakaan Hidup Tiasa Nambut ke perpustakaan buku ieu. Terus sumber anu sejenna urang tingali tina internet, misalkan aya artikel-artikel dina internet anu kira-kira saya sareng terpercaya gitunya sumberna. Terus aya buku penunjang sejenna, buku-buku bahasa Sunda penunjang sejenna. So pami hidup gaduh buku bahasa Sunda penunjang kangge penunjang urang diajar tiasa dianggo gitunya. Tah panginten pengajaran bahasa Sunda dinten ayeuna mah dicekapkeun dugi ka dieu margi teu acan lebet kana materi mung pengenalan hungkul gitu. Saupami hidup aya patarosan atanapi hal-hal anu bade didugikeun tiasa nga-WA ka ibunya ngalangkungan WA. Panginten sakieu pengajaran bahasa Sunda anu tiasa didugikeun. Hapunten kana sadaya kalapatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.